Allah ya Rabbana bahwa ya kejoy hampura anana ngaji telok hihijian telok bahkan ka kiai ge dan pernah resepun iya manu kieu cik malaikat Jibril ya Allah geura gusur bae pek-prekan bebeskeun ka ditu bes cik Allah ke heula tuh Allah tah maha hampura ari urang babu mending ngagurat taneuh pokona mah jeung aing dia ngagurat taneuh jeung aing dia oh amprekan Allah baik anu menciptakan orang doang gitu maha pengampun dari orang makhluknya ting torek anu gitu sok ngagurat taneuh jeung tetangga ya aing mah aya bae lieur aing urang dirak Masya Allah tabarakallah gancangna cerita di gurah gareh ameh tere cik Allah tanya deui bae halahu sadiqun yuhibbul ulama. Jibril tanya eta si kejoy apakah hirup di alam dunjana walaupun telok pengajian walaupun resep ka kiai apakah eta si kejoy boga babaturan anak anu resepun ka kiai langsung ditanya ku malaikat Jibril hai kejoy aya naon Jibril apakah ente boga babaturan atau lawan cikurang itu besti di lain mah eta ibu-ibu di tubabu besti eta ngajina ibu-ibu hidin besti bae polongo kaundangan ngawayah si besti heula rek pangajian nu siar si besti eta pangajian lamun ngaranna jeung si besti atuh moal ngadaengkeun ustad bluak-bluak baca cahan ya Allah ya Rabb itu bedana ibu-ibu jeung bapak-bapak ari bapak-bapak mun pangajian nu ditengklang lain besti tapi tihang mana ya tihang nu pantes jeung nyarande tapi mun si besti mah ibu-ibu nu distiar eta adalah bestina dibedakeun bae kieu hei ibu-ibu lamun rek ngaji ulah sok jeung si besti moal kudu ngadengekeun ustad cuacahan bae dasar mapan ibu-ibu mah pangkatna 2 angka 2 tapan doang soang bebek eta 2 aya bebek kosta aya bebek kuak bae jajal ke ibu-ibu timah ngawak wak di jalan di wadrana wak batur geus tawasul mun wak dar ustad ngaji wak beres ustad ngaji mana namanya nyarsna ge wak datang ka imah ku sebab salakina memeh pangajian ku sebab eta rajin pangheula sok kangeuna we pokona maka cenah ka salakina mun abdi be cenah nu sasalawatan ngapangong cika ibudan sugan naon bae teh dina tas hore mabungkus salawatan dar be langsung salawatan pangheulana ibu-ibu sekalian hari ini pengajian janganlah kita lupakan sebab itu kewajiban mangga ibu-ibu diantos sebab tidak di masjid sorangan doang mana tasiti temarkona tasarwiti mangga diantos ibu-ibu kubilai eta keur di imahna isuk kana geus ngademo salaki make bola-bola sebagai ban Vespa make sendok make segala macam kamar pengajiannya kami pengajian wayahna eta sisihan-sisihankeun geus kitu ke beberkeun anak cenah ke bandian eta sarapanana kamana ibuna rek pangajian si polongo pangajian geus doraka anu kita kitu moal aya paling pamajikan bos ali kancana carita eta si kejoy teh katakan kejoy lamun teu percaya buka kitabna kitab Minhajul Muta'allimin karangan Imam Ghazali bisi kula ngabohong ya Allah ya Rabbana eta si kejoy ditanya kitu hai kejoy cingul Jibril apakah ente boga babaturan anu mana batur ente resepkeun ka kitu tukang uluran tukang raja tukang pangajian kejoy ngaheuleuh teu bisa ngajawab bala pulanun li sariqun yuhibbul ulama yajlisul ma'al ulama wa yuhibbuhum cik eta kajawab Jibril kula teh alhamdulillah boga babaturan arana kemod eta si kemod mah rajin pangajianana rajin muludanana barjing udag-udag parsel ge
beres parcel dibagikeun ku manehna mah milipir jalan pipir